Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli bihi utawi iki iku bab buat mertelaken maf'ul bih. Wa huwa utawi kila maf'ul bi iku al ismul mansubu isim kang dinasabakan allati kang yaqa'u kang tumiba bihi ing ikilah lati isim opo al pilu pilne nahu dorobtu saumpamane lapad dorobtu jaidan dorobtu usmukul ingsun jaidan ingki jaid warakibtu lan musnunggang ingsun alparsa ing kuda wahuwalan utawi ikilah maf'ul bih iku ala kismaini tetep ing atas serong anduman dohirun sawiji fa'il maf'ul isim dohir wa mudmarin lan pingdone maf'ul bih isim dohir isim domir pad dohiru maka utawi maf'ul isim dohir iku ma perkara taqaddama kang mustihin apa dikru nuture kila ma wal mudmarulan utawi maf'ul bih isim domir iku kismani rong andungan muttasilun sawiji maf'ul bih domir muttasil wa munfasilun lan domir munfasil pal muttasilu maka utawi domir muttasil iku isna asyara 12 nau qaulika samane pangucap sira dorobani lapad dorobani manane wis mukul ingsun sawiji dorobani wis mukul silanang sawiji ingsun wa dorobana dan lapad dorobana manane wis mukul itu lanang sawiji ingsun sedaya wa dorobaka lan dorobaka maknane wis mukul lanang swiding siro wa dorobaki lan apa dorobaki maknane wis mukul lanang swiji ing siro wedon wa dorobakuma lan dorobakuma maknane wis mukul ikilah si lanang swiji ing ikilah siro karo wa dorobakum dan apa dorobakum manane wis mukul lanang suwiji ing sira kabeh lanang wa dorobakunna lan dorobakunna lan manane wis mukul itu lanang suwiji ing sira kabeh wedon wa dorobahu lan apa dorobahu lan manane utawi itu wis mukul lanang suwiji ing wong lanang suwiji goib doroba silanang hu anu di tengelna itu wa dorobaha lan wis mukul itu lanang suwiji ing wedon suwiji wa dorobahuma lan apa dorobahuma manane wis mukul lanang suwiji ing wong duaan nek lalaki nek awewe wa dorobahum lan apa dorobahum lan wis mukul itu lanang suwiji ing lalaki loba wa dorobahunna dan apa dorobahunna doroba geus neungel itu lanang suwiji hunna ing awewe loba wal munfasilu lan utawi domir munfasil iku isna asyara 12 nau qalika somane mangkab sira iya ya lapat iya ya manane ing ingsun suwiji wa iyana lan lapat iyana manane ing ingsun loro wa iyaka lan iyaka ing siro lanang suwiji wa iyakiran iyakilan manane ing siro wedon wa iyakum lan iyakuma manane ing siro karo dek lalaki dek awewe wa iyakum lan iyakum manane ing
ing sira kabeh lanang. Wa iya kunanan lapan iya kuna manane ing sira wedon akeh. Wa iya hunapan iya humanane ing lanang suwiji. Wa iya hanan iya manane ing wedon suwiji. Wa iya humanan lapan iya humamanane ing wong loro. Nek awe nek lalaki goib. Wa iya hum lapan iya hum lan ing itu lanang akeh. Wa iya hunan iya hunan manane ing ikilah wedon akeh. Babul masdari. Ayeuna Kiai Musonib dek ngabahas rincian tina anu disebutkan tadi teh naon? Mansubatil asma. Isim anu dinasabkeun. Isim anu dijabarkeun. Sing ingat ayeuna teh ngaji jabar, ngaji mansub, ya, nasab. Ropa geus beres, tinggal nasab ayeuna teh. Sing ingat, setiap pertanyaan mengarah karena nasab, ya. Itu nu mana kahijina teh nyata maf'ul bih, bener. Maka dina ieu bab musonib bade nerangkeun isim nasab nomor kahiji nyaeta maf'ul bih. Itu jadi nomor kahiji ya teh maf'ul bih teh. Anu ngaran maf'ul bih cek istilah cek lugot nyata man yaqau alahil fi'lu. Artinya setiap-tiap jalma anu katibaan pagawean, dek pagawean hisi atau pagawean maknawi gitu. Naon bae jenisna, dek anu real atau napi anu secara maknana. Terus ari ngaran maf'ul bih cek istilah wa huwa al ismul mansubu alladzi yaqa'u alaihil fi'lu. Hartina isim nasab anu katibaan pagawean. Ya mah keur nyaritakeun kalimah. Sementara ari cek kadar lugot mah tadi setiap jalma anu katibaan pagawean. Jadi hartina teh kieu setiap objek kitu nya. Setiap objek eta disebut maf'ul bih. Subjek naon? Isim fa'il. Isim fa'il dek isim dohirna, dek isim domirna. Dek lapad, dek makna umpamana. Sementara ayeuna predikat disebut af'al. Tanapi kalimah fi'il. Gitu ya. Tah sabada fi'il pasti aya objek anu jadi sasaranna nana disebut maf'ul bih. Gitu ya. Jadi sehingga setiap objek, setiap jalma anu katibaan pagawean, dek pagawean isi atau pagawean manawi itu cek lugot mah kategorina nyaeta naon? Maf'ul bih. Doroba Zaidun Amron. Amron teh maf'ul ya. Objek. Doroba geus neunggel sa Zaidun ki Zaid, Amron kaki Umar gitu.
aya subjek disebut orang pertama, pihak ke-1 mun dina eta. Aya disebutkeun ke pihak kadua ya. Objekna itu. Geus heula cek bieu ngaran maf'ul bih nyaeta isim mansub, isim nasab anu katibaan pagawean. Karana cek qaidah wa dzakasmun jaa mansuban wa alaihi fi'lun kahdaru ahlat toma. Itu. Jadi dek nyaritakeun mansub anu di dieu nyaeta disebut maf'ul bih. Ari asalna maf'ul bih nyaeta hiji di mana-mana maf'ul bih isim domir. Eta kudu ku domir munfasil. Sing ingat ari dina subjek mah dina fa'il si domirna teh kudu anu mutasil nya gitu. Nah, sementara ieu objek ya, ieu mah wayahna kudu naibul fa'il saperti dina mubtada. Kudu kumun fasil saperti dina mubtada teu bisa ku domir mutasil tapi kudu ku domir fasil kitu na mubtada mah ya. Cek saja na mubtada kudu ku domir fasil teh. Jangan atuh. Dina mubtada teh teu meunang ku domir mutasil tapi kudu ku domir fasil. Kumaha cenah? Aya wala yajuzul ibtida bimatasol minad domiri bal bikulli man pasol. Aya mandalapan maneh teh ciri tara dibaca-baca pisan teh. Atuh apal-apal halamanana maneh teh. Jadi dina mubtada mah wayahna mana disyaratkeun kudu ku domir munfasil hanteu meunang ku domir muttasil. Sabalikna tina isim fa'il ya. Itu sabab moal jadi moal bisa jadi kawitan omongan lamun ku domir muttasil pasti lagi kudu ku domir fasil. Ana Zaidun, saya teh Zaid gitu. Lamun Zaidun ana kumaha? Zaid ana saya banyak gitu nya. Tidak etis. Tidak level. Tidak layak ya. Itu. Cik saja nah. Gede. Yen dina mubtada disyaratkeun kudu domir munfasil ulah kudu domir mutasil teh. Cekoi. Ida, ngomongna? Wala yajuzul ibtida bimatasol minad domiri bal bikulli man pasol. Wala yajuju
jeung teu meunang naon al-ibtida ibtida bima ku perkara ittasola nu nyambung disebut mutasil minad domiri tina domir bal bi kulli ma balikta kana satiap-tiap perkara in pasola anu terpisah sebut domir munfasil. Berarti domir munfasil teh 12 ya 12 naon wae ana nahnu anta anti antuma antuna antum wahwa wahyahum mahun. Nah anu jumlah jamle sabaraji 12 cek saja teh mapokna ana wa nahnu anta anti antuma antuna antum wa ya huma wa hunna aidan fal jami'usna asyar wa qad madha minha misalun mu'tabar itu tah ya. Kelas balik we tama bisi poho deui tehnya poho deui abongnya tara diapal rumaos we cenah abdi teh cadu ngapal keun itu caritana yang jadi mama Garut ngapalkeun tah tanya sakitu ge koleaban kumaha lamun siga Imam Nawawi di Mesir baheula jadi di naon pan aya hasil karya ya. Nyusun tafsir Munir gitu kaji ku dosen-dosen ku guru-guru ku para syekh Mesir. Wah ternyata hebat karyana teh gitu diuji dongeng ari udang danan teh anak buahna muridna anjeunna mah lah kaleke we pas ditanya itu centuh jang jawab derek kusana we teh dijawab tanya deui jang jawab derek eueuh hiji pertanyaan nu dijawab ku manehna tapi kabeh dijawab ku muridna gogodeg teh dari para syekh teh ieu muridna sakieu komo guruna tapi keheula cenah teh asa-asa cangcaya itu bisi-bisi cenah ieu mah cek panitiana teh coba cenah pisahkeun eta mah interviewna tuh pisahkeun jeuh carita dipisahkeun nu ieu di ruangan itu nu hiji deui di ruangan seje dibere pertanyaan anu leuwih mudah tinu tadi cik cenah ajengan kumaha perkawis ieu ngalieuk eueuh aduh kumaha cenah lah cenah tong kusim kuring ku itu cenah cenah hoyong ku salira ieu mah cenah pakeukeun katohyan we sing horeng mana nu jadi Syekh Nawawi nama nu itu anu cuculunan anu rurudinan ya anu ngakukeun santrina padahal eta teh guruna anu nganter ieu disebut guruna gitu nya kumaha tah pantes sirik pada neungeulan we eta teh Nawawi kadab cenah pai buat cenah boro diciuman di naon di sebutna teh dirangkulan ku ulama di Mesir teh dan Nawawi kasohor orang cekatan orang anu naon pinter ya itu efek pas diuji gitu. Nah, akhirnya katohyan oh iya nya bener nu asli nama. Jadi nu tadi ngajawab teh bener eta teh Syekh Nawawi lain muridna gitu. Nah, maneh teh balik maneh mah.
bisa ngejawab. Pingin deh, ceng. Kuping gak? Ari asalna maf'ul bih nyaeta hiji di mana-mana maf'ul bih isim domir. Eta kudu ku domir mun fasil. Ingat, kudu ku domir mun fasil. Ya. Kadua di mana-mana nyeun maf'ul bih kudu ngaheulakeun fiil fa'il. Ya. Ngan sok terkadang nyeun maf'ul bih ku domir munfasil. Jeung terkadang nyeun maf'ul bih ngaheulakeun maf'ul bih manderikeun fiil fa'il. Eta wenang ya hukumna. Eta wenang hukumna. Ngan anu lebih prinsip nu tadi nu awal ya. Gitu. Cek saja nah. Wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayan pasila wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Qad manjing kana fil mudhari yufidu taklil hartina saeutik terkadang cek bahasa urang. Mana diantawisna tingali wal aslu fil fa'ili ayat sila asalna dina isim fa'il eta ku domir muttasil ya. Wal aslu fil maf'uli ayan pasila jeung ari asalna dina isim maf'ul eta ku domir munfasil. Wa qad yuja'u bihi fil asli jeung terkadangan datang berbeda jeung nu asalna. Mana cek tadi kadang-kadang osok mana aya dijieun tina domir muttasil padahal nu prinsip nama tadi teh kudu domir munfasil. Kadang-kadang aya cenah nu muttasil oge. Jeung kadang-kadang aya di cenah anu fil fa'il dipanderikeun gitu. Padahal cek tadi mah kuduna teh fil fa'il teh diheulakeun. Contoh aroaitu ya, roaitu gitu. Maror tu fiil heula tuluy fa'il lazimna seperti itu. Tapi kadang-kadang aya diheulakeun heula domirna gitu nya. Salah. Maka di dia mana qaulu nau qaulika umpama pengucapan anjeun. Contoh darabtu zaidan darabtu geus neungeul ingsun zaidan kaki zaid. Ari darabtu teh isim fiil harap aden. Tingali atuh matak ge. Aceng. Tingali ceng. Isim fiil harap. Fiil ari fiil naon aceng? Fiil madi. Binana naon aceng? Tingali atuh. Binama lum. Ari mabdina naon aceng? Mabni sukun. Jadi mun teu bisa ngajawab teh disebut mabni sukun. Repe jempe we. Ya. Gitu, teu lemek teh nya, teu nyarek. Nah, disebut mabni sukun. Itu. Nah, tuluy mana? Domir tu eta teh disebut naon? Fa'il. Ngan dijieun tina isim domir. Bari mutasil jelas bari ayeuna pantel tingali kuping ge. Aya tu di dinya aya bener? Nah, ngahiji teu
Kalimat anjing dorobtu. Teu ngarti si laing. Ngahiji teh jeung doroba. Tu teh. Maneh mah. Pan disebutna ge mut. Tasil ngahi. Ngantet. Napel, nempel. Tuh. Dorob tuh. Mulai wae. Doroba fiil madi. Binana binama lu. Kan kusabab papangijeng domir mutasil maka bana jadi sukun. Jadi dorob tu gitu. Sebut mabni sukun. Mana nu sukun teh? Ba na ta pae kojor. Mod da. Naon nu paehna teh cenah Den? Heh? Nah, aceng nu paehna teh. Tak kedenge gentingali atuh da teu hese henteu. Asal merhatikeun. Aya eueuh tingali aden atuh. Naon cenah nu paehna teh menjadi mabni sukunna teh? Dorob tu. Naon nu paehna? Ba atuh. Resep pisan. Leuwih wae atuh ah. Bisa gitu-gitu acan anjing sabaraha kuriling. Aceng kita benar bawa. Ajar mikir. Itu sayang aja. Dorobtu kumpul fiil jeung fa'il. Mana fiilna? Dorob. Mana fa'ilna? Tu. Tah. Tu teh eta teh naon? Fa'il, isim dhamir. Orang kesatu subjek anu mana didinya make kata ganti. Kata ganti ku lapad tu. Saya untuk urang teh mah. Dorobtu geus neunggel dewek kitu. Pantuna teh artina teh dewek. Gue, saya, aku, I. Naon deui? I, naon deui? Lain I, lain gitu. Darabtu was mukul I banyak gitu. Geus neunggel kaula Zaidan kaki Zaid. Zaidan teh eta jadi naon? Maf'ul bi. Kalayan isim hi ngaran jelema nu nemrak. Sanu diteungeul teh si Zaid. Maka dirinya sebutkan katibaan pagawean sebagai objek. Nu kateungeulna nu diteungeul nah anu didinya mana wajib nasab alamat nasabna kupatah ari Zaidan eta nasab nasab kunaon ciri nasabna kupatah gitu. Ari patah sok dipake ciri kana nasab. Patah sok dipake ciri kana nasab.
oso. Ini sabaraha tempat cenah? Fa amal fathatu patakunu alamatan linnasbi bi salasati mawadi'ah bil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi syai'un. Gitu panjenah. Mangka anapun ari patah eta jadi ciri pikeun i'rab nasab eta dina tilu tempat. Hiji dina isim mufrad, kadua dina jamak taksir, katilu dina fi'il mudhari anu can kaasupan ku amil nawasib jeung can pantel jeung se pan kitu. Ari jaedan ieu teh mufrad tasniah jamak. Mufrad sabab sorang teh tunggal hiji mencil gitu ya. Jadi jaedan teh eta teh mufrad. Ari patah dipake ciri rob nasab nyata diantawisna nyata dina isim mufrad. Sah atuh jadi ciri nate ya. Sabab eta jaedan teh naon kalimah isimna isim mufrad atuh. Tangan di dieu nu jadi ciri isimna naon cenah jaedan teh diantawisna aya tanwin. Ari tanwin teh ciri isim den isim. Ari ciri isim teh sabaraha hiji? Hiji hiji naon? Khaf. Kadua simbale. Hiji khofa, dua tanwin, tilu kapanjingan alif lam, kaopat harap opat tileng mana ieu wae naon supaya lihat sing bener belel tentang kana tulisan cek saja na ciri isim opat teh cek jurumi mapokna pal ismu yu'rabu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lammi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kabu wal lamu wa hurufil khafdi wa hurufil qasa mi wahia alwau wal ba'u wat ta'u. Aya opat cenah ciri isim teh ceng. Ieu naon jadi ciri isimna dia? Tanwin. Sah atuh nya ieu jadi maf'ul bihna teh. Jadi ngargana kumaha? Darabtu usmukul ingsun zaidan ingkija Zaid anu wajibna nasab Zaidan nasab nasab itu ya anu samemehna teh aya fiil jeung fa'ilna baik anu ayeuna secara langsung contoh doroba Zaidun amron doroba geus neunggel saha Zaidun ki Zaid amron kaki Umar. Namun contoh anu salancar doroba fi'il ma di Zaidun dirinya mah jadi fa'il isim dohir amron eta jadi maf'ul gitu. Lamun ayeuna contoh nu ieu mah nyata mana fa'ilna teh ku isim domir dorobtu
geus neunggel kaulo Zaidan ingki Zaid gitu. Fiil fa'il maf'ul gitu susunanna teh. Oke? Sip. Contoh kedua. Warokibtul parsa. Rokibtu geus nunggang ingsun al parsa ing kuda. Ceng, ari lapar rokibtu teh kalimah naon, Ceng? Ini udah pinter mah gitu, Den. Jadi fi'il ma tingali beh bisa sok tingali lewat mulut bari wae. Jadi naon cenah cileung wae fi'il ma tingali aya wah tingali mana sok tuh kadang teuing ya sok Rokibtu teh isim fi'il harap. Iya. Fi'il naon? Binana naon? Bina ma'lum. Mabni naon? Mabni sukun. Ari rokibtu teh kumpul fi'il jeung fa'il. Mana fa'ilna? Tu. Sabab eta fa'il isim domir subjek dengan kata ganti. Gitu. Subjek dengan kata ganti. Ya. Sing ingat, sebut isim domir teh kata ganti tina orang. Kade tina orang, ya. Maka eta teh terdiri dari dua kalimat sebenarnya, dari dua lafaz yang disatukan tina rokaba jeung lafaz tu. Nah, sehingga macana rokib tu geus tunggang kaulo geus numpak dewek gitu. Sabab eta tu ngarupakeun fa'il isim domir sebagai orang anu berbicara, saya, aku, gue, naon deh? Tadi teh ayem, gitu. Mana deh al parsa eta jadi maf'ul bi, jadi objek sabab katibaan pagawean. Gitu. Mana diantarana eta teh kalimah fi'il isim harap. Kalimah isim naon ciri isimna? Alif lam. Adi al parsa eta teh maf'ul bih. Ari maf'ul bih wajib nasab. Ari al parsa nasab. Kunaon ciri nasabna? Kunaon alamat nasabna tunggu sirian wae belet. Kunaon ciri nasabna? Aden tinggal lihat tuh contohna tingali da babari geus aya tah tinggal maca. Perhatikeun. Naon ciri nasabna teh Den? Kupa sing bener sing yakin mah ngajawab deh beh jadi ilmu. Ulah sayang aya. Nggak bisa ngejawab. Alamat nasab kupatah. Cek tadi patah teh dipakai ciri kan i'rab nasab teh di sabaraha tempat? 3 tempat. Nu kahiji dina isim mufrad, kadua dina jamak taksir, katilu dina jamak dina fi'il mudhari anu kaasupan ku amil nawasib jeung can kaantelan ku se. Gitu, sing inget nasab ku patah wajib nasab teh dipakai ciri nasab teh dina 3 tempat. Ingetkeun kumaha teh dina isim mufrad, dina jamak taksir, na fi'il mudhari anu can
patepung jeung se oge anu kadatangan amin nawasib. Ingat rekam kumaha teh satiap manginu kitu pasti kitu pas siga ngaji matematik ya yen anu kali anu teh sekian da itu mah ilmu rumus ya pasti gitu tanya ge sarua patah dipake ciri kana i'rab nasab teh dina 3 tempat maka di dia al farsa nyata wajibna nasab kunaon ciri nasabna alamat nasab kupata naon sababna bet di dinya naon alamat nasabna kupata sabab isim mufrad cik tadi teh patah dipake ciri dipake alamat nasab itu salah satuna dina isim mufrad gitu sah atuh di dieu mana ngobrolkeun maf'ul bi betul parsa raqibtu geus naon geus numpak kuring al parsa kana kuda gitu nya sing ingat setiap aya maf'ul kudu maca nasab setiap aya fa'il itu kudu rafa gitu ada prinsipnya seperti itu wa huwa utawi ikilah maf'ul bih iku kismani rong anduman dohirun sawiji maf'ul bih isim dohir wa mudmarin lan wa mudmarun lan pingdone naon isim domir itu tah kaiji isim maf'ul teh maf'ul bih teh nyata isim domir kabagi kana dua bagian hiji maf'ul bih isim dohir kadua maf'ul bih isim domir karena cekoidah bidohirin wa mudmarin qadin hasor wa qad madan tamsilu lillati dohar ngusti heula cenah contoh-contoh naoge nya apal maneh contoh-contohna teh heula matak tingali padohiru maka ari maf'ul bi isim dohir iku ma perkarang takoda maka mesti niki barang apa dikruhu nuturna eta fa'il isim dohir gitu jadi pertelaan nama siga ti heula we nugas kaliwan masalah isim dohir jeung isim domir mah gitu nya anu maneh teu apa nah sing apal atuh maneh nya aya nu disebutkeun naon isim dohir aya nu disebutkeun isim domir kumaha cenah pelanggan isim dohir Apalah ceng? Entah apa, nata apa? Wah, itu sesuai si ceng mau lah, tidak bisa kompromi. Macana? Anu disebutkan isim dohir teh, contoh seperti ayana, akur kabehan lagi, ya. Dina
kabagi duana tuh itu nu dibagi dua karena isim dohir isim domir teh isim fa'il naibul fa'il mubtada khobar ya itu teu tama eueuh eta diantarana plus bakal siga kitu dina ayeuna naon nuansana sarua ya gitu. Jadi nu jelas mana ari isim dohir mah nemrak jelas, ari isim domir itu kata ganti tina naon ngaran seseorang atanapi tina sesuatu gitu. Tuluy kan ayeuna wal mudmaru ari maf'ul bih naon isim domir eta kismana dua bagian, hiji aya nu muttasil, kadua aya nu munfasil. Sarua jeung tadi ye ge nya. Dina pada muttasil munfasil nama. Ngan maf'ul bih isim domir kabagi kana dua bagian. Hiji maf'ul bih domir muttasil anu pelenggarna sakumaha enggeus dina bab fa'il deui nya. Tentang ayeuna nu disebutkeun domir muttasil gitu. Nyata anu itasola anu menyambung itu nya. Nah, buka maneh ke kaditulah tayangan. Terus mana anu kadua maf'ul bi domir munfasil pelenggarana sakumaha dina bab fa'il deui bab fa'il eta pisahkeun bab fa'il nulisna salah hiji jadi bab fa'il. Eta teh karena cek qaidah mabokna wa ghairuhu qismani aidon muttasil kajaani wa ja'ana wa munfasil misaluhu iya ya au iyana aisu akrim billadhi hayyana jonjet itu hayyaita bi hayyaita akrim billadhi hayyana hayyana yes ari domir muttasil eta aya 12 ya sarua jeung tadi ya aya 12 geus tadi diartian dina maca tadi salancar nya aya dorobani aya dorobana aya dorobaka aya dorobaki aya dorobakuma dorobani dorobana dorobaka dorobaki dorobakuma dorobakum dorobakunna dorobahu dorobaha dorobahuma dorobahum dorobahunna. Jadi aya genah aya 12 ya gitu. Mufrad tasniyah jama' mukhatab mukhatabin mukhatabun ya. Terus ghaib ghaiben ghaibin ghaibun ya gitu. Aya anu ayana tadkir ta'nisna gitu ya antara awewe jeung lalakina 12 lah nama eta disebutkan domir muttasil dorobani dorobakuma dorobakum disebut domir muttasil sabab eta mah dipanungtung ya ayana setelah kalimat nu disajikeunana doroba karek ni doroba karek ha gitu. Jadi di belakang domirna. Nah, ari domir munfasil mahnya sok dihareup. Tah wal munfasilu ya.
eta teh omikeun tah mun fasil make nun. Make nun teh mun fasil. Can kau make. Munfa ya. Ari domir munfasil sarua eta ge aya 12 nya. Sarua aya 12. Kupingan aceng gugah. Den. Ih. Ngaganggu. Udah. Sok nyaring be bener ngajina. Tingali beh bisa bae atuh budak kena bisa ge so pinter ya atuh dan teu ngaji mah belet wal munfasilu isna asyara ari munfasil domir munfasil eta 12 mana nu 12 teh hiji iya, dua iyana, tilu iyaka, opat iyakum, iyaki, kalima iyakuma, kagenep iyakum, katujuh iyakunna, aya ceng, kadalapan iyahu, kasalapan iyaha, kasapuluh iyahuma, kasabelas iyahum, kadua-belas iyahun, unna, gitu, ya. Mana contohna? Allah ta'budu illa iyyah. Modern dina takbiran sagedeung deui. Dina takbiran ya. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa 'ajja jundahu wa ghazamal ahzaba wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa wala na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd gitu. Guys, contohnya Allah ta'budu illa iya. Allah la teh naon eta teh cenah cek disebut Allah teh asal nama anla ya. Anla simpelkeun we ku tasdid jadi al la di dinya teh disebut naon nafiyatul lil jin si aya dinya aya baca atuh tingali ditanya teu ditingali sakitu si bejaan Allah teh la nafiatun lil jin si nganapikeun terhadap sagala jenis lah mana deh nak budu tak budu eta fiil mudhari
Itu Allah ta'budu illa iyyahu. Fil mudhari fa'il isim domir mustatir wujub takdirna iyyakum. Jadi Allah ta'budu iyyakum illa iyyahu gitunya gitu. Jadi illa didinya disebut adatul istisna. Ari iyahu eta jadi maf'ul bi ya. Anu dijieun tina domir munfasil. Illa iyahu angin ka anjeun sa Gusti Allah gitu ya. Nu saterusna jadi ada domir dek anu muntasil atau anu munfasil eta aya 12. Artina ada teh bing bilangan. Jadi bing bilangan domir teh dek domir mutasil atau domir munfasil sarua we jumahan sabaraha? 12 gitu ya. Cek saja nah sarua teh kumpulna Fakulu kismin minhuma kodin hasor maja amin anwa'ihi bisnai asyar gitu. Fakulu kismin maka di setiap bagian minhuma tina eta domir mutasil jeung domir munfasil teh kodin hasor temen geus karingkes ma kana berkajan datang teh perkara min anwa'i tina rupa-rupa perkara fi isnai asyara dina 12. Jadi dek domir mutasil dek domir munfasil itu bilanganana aya 12 gitu cenah mun halal se wallahu a'lam bissawab. Rabbana bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqona wasi' wa antarzuqo amanna abdi tawasul kupamaosan abdi tawasul kupanggurukan mugi Gusti ngarijekian kajembaran sareng kaamanan sasar ngaji lah segede